Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneuh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Andi sakalieu mah ngagerung bari badana ngajengjehe ngagedebut kana taneuh. Teu burung ngaguik geuning turunan jelema nu rawing cilina sabelah teh lawana ngeyehkeun bari ngahehe sarta panonna mencorong seukeut ka Andi. Dugi kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Nyao deuleu. Kaula mah lain turunan Bahrawi. Andi na Malang bari ngagentak manehna ngagurinjal hudang. Geus teh we dina hatena yen manehna teh disangkana mah anak Bahrawi. Lantaran kapan Bahrawi teh daun ceulina sumpung sabelah. Hasilna tina rerempon tea waktu bareto ngajorag ka Tanjung Pura. Jadi Andika teh lain anakna jalma nu daun ceulina rawing sabelahnya. Lawana negeskeun bari mun temong mah beungeutna piraku we teh ebreh riuk beungeutna anu ngadadak nyiak. Nah bener Bahrawi teh rawing kitu daun ceulina. Boa-boa. Tapi kapan etana oge kapanggihna teh ti manehanana. Cenah eta teh bogana bapana. Rada sulit oge mikiranana. Lawan Andi terus ngocomang di jero hatena. Rawing atawa sumpung nu dimaksud ku Andika teh. Andi harita ngadadak keras inget yen bapana nu rawing daun ceulina sabelah. Alah, upama ceuk make totopong teh sok ngahaja we nutupan ciri katuhuna supaya teu kaciri cacadna. Lain sumpung, tapi rawing. Daun ceuli anu beulah katuhu. Nah saha gitu Andika teh nu sabenerna. Nah Andika teh musuh jenatna bapak kaula. Andi mun cereng. Eta bener gitu. Bapak Andika teh rawing daun ceulina sabelah. Manehna kalah ka malik nanya. Hatena geus teh we yen bapana Andi teh memang bener daun ceulina rawing. Mana kitu pok-pokanana oge. Jawab heula pananya kaula. Andi bari nyentak lantaran nafsuna geus teu bisa ditahan-tahan deui. Naon sababna nu matak Andika natanyakeun bapak kaula. Bener Andika teh musuhna. Ayeuna deuk nandasa nu jadi anakna. Sor deuleu. Yeuh lawanan anakna. Andika teu perlu
natanyakeun bapak kaula nu geus sah ti dunya. Andi tina ku geus teu wasa nahan amarah. Sabrut we. Manehna narajang ngagunakeun jurus gelap ngampar pangleler ti pamardaka. Nu ayeuna geus ditingkatkeun kahebatanana. Nyaeta sanggeus manehna guguru ka Aki Musani. Mangkelanan Andi. Lawana ngagentak bari ngolebat. Ku ngadenge pok-pokan Andi kitu geus beukita mah yakin we. Malah geus bisa dipastikeun yen bener bapana Andi teh daun ceulina rawing sabeulah. Montong loba aturan. Musuh bapana nya musuh anakna. Andi bari nyebrutkeun leungeun buntungna lantaran jurus gelap ngampar tetela geus bisa digagalkeun. Lawana ngagentak jingkrak nyingkahan leungeun buntung Andi. Andi rikat ngagilek bari leungeun buntungna tetep ngancam kanu jadi lawan. Sedeng lawana ngagentak ngadiuskeun perep katuhuna anu maksudna deuk ngabendung leungeun buntung. Ora kaya Andi sakilat naker ngarobah gerakan leungeun buntungna. Sret ditarik bari langsung ngawangun gerakan tepak jalak. Duh! Perep lawana digiwarkeun ku leungeun buntung. Lawana ngagentak mancokeun leungeun kencana palebah dadana lantaran kumanehna geus kajudi yen perep katuh Andi baris ngabalesur saperti tadi. Tapi sakali ieu mah katipu atah-atah. Lantaran Andi saterusna kalahkah langsung we ngadagorkeun leungeun buntungna kana sirah lawan. Ogo we tumrapna kanu jadi lawana teh teu beda we tinu didagor ku hulu beusi. Sedeng leungeun katuh Andi nu disangka deuk nobros dada teh sakilat ngagapruk kana sirah dina gerakan cakar heulang rawak polonyon we. Sakali ngadudut oge teregos lawana teh ngabolonyon tina sirahna. Sarta ari breh teh lain deui Andi ngaranjungna. Aduh Aki, duh hapunten Aki, hapunten. Andi ngadadak ngarageurakeun badana bruk we nyuuh kana suku nu jadi lawana. Nu tayalian manehanana teh Aki Musani guruna pribadi. Deudeuh Andi, dihampur aja lu. Malah Aki anu sabenerna kudu dihampur aku hidup mah. Aki Musani bari ngagentak ngarangkul sarta jung we Andi teh dicengkatkeun sina nangtung. Duh Aki, nah tumreni harianeun Aki. Andi bari males ngarangkul ka Aki Musani. Sedang cipanona geus teu bisa ditahan-tahan. Terus we nyurudut ngabasehan pipina. Keukeuh we. Manehna ngarasa dosa lantaran sasatna geus campelak kumawani kanu jadi guru. Paingan sakitu hebatna atuh. Teu nanaon jalu. Puguh itu Ki Ajin hayang nyahoeun. Geus nepi ka mana cenah ilmu panemu Aki teh tumrapna ka diri hidup. Aki Musani bari ngareret ka pamajid anu kakarangurunyung tinu Suni. Nu ti keur waktu tadi padungdung oge gawena ngan nyaksihan we bari teu oleh gogodeg lantaran tetela wawasena Andi teh namleg we nu jadi guru. Sareng Aki Ajid Aki. Andi bari nyengkatkeun sirahna heg ngareret ka gigir lantaran kadenge korosakna nu leumpang. Nya jeung Ki Ajid. Bener jalu bapa hidup teh daun ceulina nu katuhu rawing. Sumuhun Aki. Geuning Aki uninga kapun bapa. Andi ngariu kaget lantaran tetela guruna teh nyahoeun geuning kan jadi bapana. Nya puguh we nyaho mah. Aki Musani bari neuteup. Beda cerakna kana hate yen Andi teh pasti incuna pribadi. Nanging da terus ngantunkeun Aki. Andi ngageuri. Teu nanaon Andi. Da urang oge bakal balik. Ngan heula pandeuri.
Hayu we. Hayu lah. Ayeuna mah urang ka imah. Aya gitu mamang maneh. Aya aki kalersan teu angkat-angkatan. Sumohon mangga atuh. Geus kitu mah leos we tiluanana kalaluar ti jero kebon. Ngajugjug imahna Ki Sahudi. Gogoh we. Barang jo teh lain deui Ki Sahudi ngarasa kagetna. Barang kaanjangan ku Aki Musani. Anu kabuktian mana horeng guruna Ani. Sarta dina dekna ngobrol. Teu make loba aturan deui, paralak we. Aki Musani ngadongeng. Yen manehna teh keur maluruh hiji jalma anu ngaran Mursan. Anu cenah mah ceuk katerangan bisa jadi manggona teh dileles. Oge cirina ku Aki Musani disebutkeun. Nyaeta daun ciri katuna rawing. Sarta manehna teh ngabogaan ahli mata pirus urat emas. Ku kituna susuganan Ki Sahudi wawuh atawa nyaho ka manehanana. Tapi cenah cek keterangan Andi tadi, abahna oge memang rawing ceulina sabelah. Tapi duka bener, abahna Andi teh memang nuker dipaluruh. Atawa ngan saukur kabeneran we sarua cacadna dina ceuli. Lantaran kapan abahna Andi mah ngaranna teh Rais. Ai. Upami leres mah kitu cirina, nya moal pat deui atuh. Tiasa janten abahna Andi nu nuju di pilarean teh. Mung anjeunna mah rupina sanes urang dieu. Kitu tah sapertos urang Cirebon katawis dina nyariosna mah. Mung kabeh dieunakeun tiasa bentes nyarios Sundana teh. Da memangnya manehanana teh ti Cirebon. Aki Musani bari ngararet ka Andi. Ari Ali mata pirusna aya keneh kitu cenah mah aya di Andi. Sumuhun Aki. Andi bari ku siwale ngaluarkeun kanyut kundangna. Song Ali pirus ditinggal bapana teh diasongkeun ka Aki Musani. Ari hate mah bari kaget. Nah bapana teh naonan Aki Musani. Tetela, teu salah. Bener. Abahna Andi teh Ki Mursan. Aki Musani bari semu-semu cari dak-dak. Apa? Kana bobogaanan sorangan mah. Andi tetela hidap teh. Aki Musani nuluykeun nyaritana. Bari ragamang we kana tak-tak Andi. Tapi teu kebat. Lantaran kaburu aya nu nyelek dina ti corona. Sanes. Pernah kumaha gitu Bapak ka Mursan ka Ki Rais teh. Ki Sahudi nanyakeun. Manehanana teh anak kula nungan hiji-hijina. Aki Andi teu tetap pasinin di jojo gabru gue manehna ngarontok ka Aki Musani. Lantaran tetela moal salah deui. Yen Aki Musani teh akina pribadi. Keur mah naon-naon nu dicaritakeun ku Aki Musani teh sakitu jentrena. Turug-turug manehna teh ras deui inget kana dongeng bapana baheula. Cenah karuhuna teh ayana di Cirebon. Andi Deuh Andi paingan Aki teh jol-jolnya jol-jol deuh. Da geuning incu Aki sorangan. Aki Musani bari males ngarangkul ka Andi. Celak. Cipanona nyak celakan. Komo Andi mah nepi ka murubut. Lantaran manehanana mah terus ngaguk-guk. Ras inget kanu jadi bapana anu geus ti heula ninggalkeun. Atuh Aki Musani teu kurang-kurang ngarasa kagagasna. Terus ras kanu jadi anak nu ayeuna kabuktian ngan ukur karingarana. Sarta ngan brai we. Jadi anakna nembongan.
Bari bangetna marah mai pinuh kabungah. Paingan basa kung si kaimpikeun mursan teh nitah neangan. Si oreng teh nyaeta we sasatna jadi marga lantaran pikeun dipanggihkeun jeung incu sorangan. Ganja dangu jadi catur kumaha carana nu sosonoan. Nganu tetela andi teh dina peuting harita teu jadi nepungan nya euis. Ukur ngabejaan we kabiirah yen aya halangan penting. Anu saterusna andi harita keneh peuting-peuting milu ka Tamak Baya katilu pamajid. Lantaran Aki Musani sakitu dipaksa ku Ki Sahudi supaya mondok di Cipancar luput teu daekeun. Basana melang ka Cimedi incu kukutna cungelik di imah sorangan. Menang saminggu andi ayana di Tamak Baya. Kadalapan poena geus ngurunyung deui we ka Cipancar. Inditna di Tamak Baya mah bareng we jeung pamajid. Ngan dileles papisah lantaran pamajid deuk langsung ka Cicapar ngagunakeun jalan gede lantaran deuk kadayeuh heula. Kakara oge sapoe andi ayana di Cipancar. Harita teh kira-kira lepas Isya ani keur lalangkarakan we dinggona. Hatena mah geus kumejot hayang nepungan nya euis. Ngantang tu ayeuna teh moal kasampak aya di imahna Mang Amir. Lantaran henteu dipapadonan heula. Atuh tadi keur waktu beurangna ani teu kungsi ngabejaan heula. Da nyaeta ari ngalanto beurang mah eraeun ku Pak Haji Sobana. Ngarep-ngarep biirah deuk talatah taya bae mun cengis. Nah atuh barang manehna keur ngararasakeun bakuna mah keur nimbang-nimbang nah indit atawa entong. Ari keblig teh kadenge nu lumpat kaburuan. Saterusna disusul kuno kaketrok kana panto bari gegerowan ka Ki Sahudi sadana mah Adria. Teu talangke korejat andi hudang langsung muru panto meh bareng jeung Ki Sahudi norojol tinggona. Hari bray teh panto dibuka tetela Adria. Hari gok hari pok we hari weus-weus. Cenah deket kana nguning loba jelema ting laliud. Kawas-kawas nu deuk ngalakukeun goreng. Sarta sidik cenah lain urang Cipancar. Oguh we boh Ki Sahudi boh Andi. Lain deui ngaranjugna. Sarta teu ngalobakeun ditatanya. Sanggeus papatah kabiena supaya tutulak sing parageuh blecet we. Ki Sahudi katut Andi teu sirikna satengah lumpat ngabarengan Adria. Serog kaburuan imah Pak Haji Sobana. Geus nyampak Pak Haji Jangdana Mang Amir sarta sababaraha urang tetanggana anu dareukeut bari saged sabedogna. Geuning kabeneran aya Andi. Haji Sobana nyaritana semu anu harewos. Sanajan nadana ngebrehkeun pinuh ku kasieun. Tapi teu burung we beungeutna mah ngadadak marah mai. Ku kituna mah rada oge gede hate. Caralik we heula sadayana di dieu. Andi nyarita kanu keur ngariung. Sarta teu nunggu heula jawaban. Jurelat we manehna muru jalan satapak anu brasna ka sawah. Sarta nu kencaeun jalan teh diadegan kana nguning bogana Pak Haji Sobana. Ari breh teh bener we nu keur ngaliud. Dibilang jentulna mah aya kana tujuhna. Kawasna bae nu keur ting laliud oge geus arawaskeun ka Andi. Kukitu teh mah sanajan bari rada nyumput tapi ari panon-panonna mah teu lepas nitenan jalan satapak. Nyaeta bisi aya nu kabeneran lahaloho kadinya. Ari breh mireungeuh aya nu ngarongheap. Sanajan bener peuting. Tapi da bentang-bentang mah baranang. Turug-turug bulan sapasi cahayana cukup oge matak awas dedeleuan. Awas si Andi. Nu saurang harewas ka batur-baturna.
Ke dago. Sina deket heula. Bari ragamang we kana perah bedogna. Alah, montong haruas harewos. Ku kaula oge kadenge deuleu. Ani nyorowok bari belesat we manehna muru. Seret, haur konengna dipesat tina lebah cangkengna. Lantaran kumanehna geus kajudi yen lawan-lawanna teh pasti bakal ngagunakeun bedog-bedogna. Cacag, podaran tah si buntung teh. Jeung nu saurang luncat bari nyabetkeun bedogna. Atuh berang we nu sajena naluturkeun bari ting hariuk ngagunakeun bedog-bedogna. Ting barasat matak paur. Coba we deuleu ari bisa mah. Ani sakilat ngawangun gerakan londok malih warni. Trang trang trang. Bedog-bedog diaradu jeung pada baturna. Tuk tuk tuk. Aya kana opat sirahna anu sakaligus beunang dipapeg ku leungeun buntung. Disusul ku sora-sora nu tinggarowak. Dumeh sirah karasana asa bejad. Montong loba lelewa si Ani. Saurang ngagentak malik bari langsung nyabetkeun bedogna. Plos. Bedog ngahakan angin. Lantaran Ani geus ngawangun gerakan engkang-engkang. Plos plos. Bedog-bedog sajena sarua pada nobrosan angin. 7 bedog teh kalah keting hariuk teu puguh we. Teu beda we tinu keur ngagebahan hayam. Hiu. 7 bedog nyampek deui. Sakali ieu mah gerakanana patarenggang tapi opat madhab dieusi kabeh. Taksiran bae kumaranehanana geus kapikir yen pikeun ngabendung gerakan lawan anu kacidalingasna sarta bari pinuh ku gerakan tipu. Dina narajangna teh kudu paburencai sarta jarak antarana ngan saukur sapanjangna bedog. Nu dipalar sangkan itu ieu bisa ngahanca sasaran kalawan tumanina. Moal bantrok jeung batur sorangan. Tapi Ani cukup surti. Manehna ngagentak luncat ka beulah kenca bari mancokeun leungeun buntungna. Sedang haur koneng terus we ngubang dina gerakan turih wajit. Cerak. Bedog nu aya di beulah kenca beunang dipapag ku leungeun buntung. Trang trang trang. Bedog-bedog nu aya di hareup sarta di katuheunana beunang dihadang ku haur koneng. Kilok. Ani malik 80 derajat. Rob we nu narajang nyampeuk meh bareng datangna. Cirelat Ani ka kenca. Trang trang. Bedog-bedog lawan dihanca ku gerakan cacar bolang. Hiuk. Ku Ani karasa aya angin nebak kana punduk. Geus teu kudu disangsikeun deui. Yen aya nu narajang ngabongohan. Ku kituna corelat Ani ka kenca ngawangun gerakan panggal muih. Ngagunakeun gerakan panggal muih katukangeun lawan-lawanna. Anu tadi dihanca ku gerakan cacar bolang teh. Teu salah. Lol. Bedog anu deuk ngabengolan teh nyampeuk sarta saterusna nyuruntul ngeplos lantaran sasaranana jadi leungit. Puguh we nu ngaranjugna mah baturna keneh nyaeta nu tadi ku Ani dihanca ku gerakan cacar bolang teh lantaran maranehanana nu bakal ngarandapan mamalana. Begitu ngagentak kabehanana lalu luncatan ka tukang. Malah nu saurang mah nepi ka labuh ngudupruk. Nya ngajadikeun cilaka oge pikeun Ani. Anu harita nguliwed kalebah dinya dina gerakan panggal muih. Lantaran nu ngudupruk teh jadi karumpak ku Ani. Nu hantukna Ani ngagedebut labuh. Mongodar ayeuna sia Ani. Saurang nu pernah rada angga ngagorowok bari set we nyebut peso balatina sarta teu anta parah deui. Beulebar we dilempageun ka Ani nu kaayanana harita keur ngajongkeng. Kang Ani. Ngadadak sora awewe ngajerit bari disusul ku jirimna nu ngabalesat ka tukangan Ani. Puguh we ari cereb teh peso balati teh jadi ngahanca ka manehanana. Aduh. Si awewe teh ngajerit bari bruk we ngarumpuyuk kagigireun Ani pisan. Bari badana baloboran getih.
Kanca dangu sadayana lain bae Ani anu ngerasa kaget teh. Tapi leuwih-leuwih nu ngalampageun Pesobalati nu tayalian ti karna barang breh mireungeuh awewe anu keur ngajongkeng bari ngalaikeun getih tina walikatna. Sedengkeun Pesobalatina masih keneh nanceb. Itar, dua sora meh bareng kaluarna. Sora Ani jeung sora Karna anu ngabarengan masing-masing riukna beungeut nu pinuh ngandung kakaget. Mun Ani sanggeusna ngagurinjal teh terus muru nu keur ngajongkeng nu tayalian ti Nyi Tarsiah. Sedeng Karna mah ngagentak mundur sababaraha lengkah. Bari panon terus mureleng ka Nyi Tarsiah anu harita keur disangkeh ku Ani. Itar. Itar. Ani lain deui ngahlasna sarta teu asa-asa deui jedud we Pesobalati teh dicabut. Kang Ani. Aduh. Nyi Tarsiah ngahargung bari peureum. Sedeng Cipanonna mah terus merebei ngabaseuhan beungeutna sarta huntuna ti kakereket kawasna bae nahan ka nyeri. Lawan-lawan Ani nu sajena nu tayalian tibah Wikalpa, Ki Dorji, Dalimin, Pajagra, Ki Badra, sarta Jang Husen. Puguh we asa diberi kasempetan barang mireungeuh Ani sasatna keur katungkulkeun ngagugulung nu tatu. Teu anta parah deui sabrut we. Genepanana narajang babarengan neruskeun hanca tadi. Horokaya sigana Ani teh balangah. Tapi kanyataanna mah estuning carincing naker. Sok sanajan manehna harita keur nyangkeh Nyi Tarsiah. Sakilat Pesobalati nu masih keneh lamoko teh dibalawarkeun ka gigir. Lantaran kumanehna kareret Karna oge pipilueun sarta ngolebatna ka beulah katuhunana. Bareng jeung ngabelesurna Pesobalati persis kalebah ngolebatna Karna. Haur koneng geus aya deui dina panyekelna. Sarta langsung we dipake mapag bedog-bedog nuting hariuk dek ngacak-ngacak badana. Trang. Sakaligus bedog-bedog teh beunang ditakis ku Haur Koneng dina gerakan turih wajit. Hiu. Haur Koneng terus nyerepet di handap dina gerakan cacar bolang. Bogoh we nu tumerapna kalawan-lawanna lain deui ting raranjugna mireungeuh kahebatan Ani. Sok sanajan manehna teh bari tetep we tapak deku. Kukituna kabeh oge taya nu teu ting jaraweuh ka tukang pikeun nyalametkeun suku-sukuna tina babadan Haur Koneng. Geus puguh karna mah tadi oge ngagentak ngejat nyingkahan Pesobalati nu nyewuk ka palebah manehanana. Bis bae senjata makan tuan. Oyahna Itar ke antosnya Ani nyaritana lirih kak Nyi Tarsiah disangkeh kuleungeun katuhuna bari Haur Koneng mah tetep we teu lesot tina panyekelna. Sedeng leungeun buntungna manco di hareup. Ngajaga bisi aya lawan nu deuk narajang deui. Gerat. Nyi Tarsiah dibawa ka sisi, heg disina nyarane kana kamalir. Geus kitu mah jeleng deui we manehna luncat ka tengah. Sedengkeun lawan-lawanna saurang ge taya nu sorogoton narajang. Lantaran kabeh oge taya anu teu ngarasa paur ku mamalana. Urut bieu oge waktu deuk dibabad bincurangna masih keneh lelenyapan. Karena atuh kalah ka ngajengjen we. Bakuna mah lain deui ngarasa erana ku Nyi Tarsiah. Goreng-goreng oge kasebutna pamajikan. Eukeur mah tara diteang-teang sasatna dilurjeunkeun. Teu dikungkung, teu diaweur teh sanyana. Durug-durug deui ayeuna Nyi Tarsiah nepi ka ngarandapan tatu teh lantaran gawe manehanana sorangan. Karena nah mending nyucud teh karena teu kaparang jadi nu burung aneka teh. Saneng-nengna ngan migawe kamasiatan. Rajeun inget ka pamajikan. Hayo ayeuna ngadon dibabawa kana lampah jahat. Cing atuh Andika teh sing aya euih-euihna. Andika teh moal ngora wae, moal jag-jag beli jag wae salawasna karena Andi nu harita keur ngajega bari malangkeun Haur Konengna hareupeun dada.
Manehna terus we ngawoleh ka Karna. Nu disangka nama nyitar sia teh dibawa ku manehanana. Taksiran bae sanggeusna ditepungan ka hujung terus we ku manehanana dibawa ka Cipancar. Nu moal bawa maksudna teh tangtu deuk dibawa ngalakukeun kajahatan. Babadog, rarampog seperti biasana. Komo bari jeung mireungeuh aya Jang Husen, Katut Pajagra sarta Ki Badra. Geus teg we dina hatena yen sajabana ti deuk ngabangsa teh tangtu deui aya karepna nu teu hade ka Pak Haji Sobana. Bari ari rasa kagetna mah lain caturkeuneun. Nah Jang Husen teh ayeuna bet ngomplot ngahiji jeung Karna. Kumaha? Naon andi? Pangdenge teh si Itar digugubug ku dewek. Tega blegteng ka era si laing teh andi. Cing, si laing meungpeung carang ku ayakan. Dasar si laing mah kanal kulit banget. Pinter puguh oge si laing nya capek mani. Da mau disebutkeun ngahlaran pamajikan baturnya. Coba hempek gera mungkir. Ngarah naon pang si Itar ku si laing digugubub ka dieu. Ari lain deuk diheroan mah ku si laing. Coba gera jawab. Karena kalah ka malikeun. Lantaran panyangka manehanana mah nyitar sia teh nu matak ayeuna aya di Cipancar tangtu dibawa ku Ani. Kumaha? Alah. Nah sia teh Karna nya bener sia mah manusia nu geus ruksak lahir batin. Pinter sia malikeun mah. Abong kena biwir teu diwengku letah tetulangan. Deuk nepakeun gegeuleuh sia teh ka aing ha? Ani barang ngadenge ucap-ucapan Karna lain deui amarahna. Nu dianggapna Karna teh rek nemleuhkeun gegeuleuh ka manehanana. Puguh teu rumasa mamawa nyitar sia ka Cipancar. Sumawana bari boga maksud deuk ngaheroan. Memang aya tertetna deuk miharep. Tapi tangtuna oge make jalan wajar ngaliwatan heula usikum ka balai nyungcung. Elah. Masih kana we mungkiran deui ha? Nya bener kulit banget sia mah. Kandelna kawas kulit badak we meureun. Teu sangka disohorkeun jago tutugan teh. Hatena mah kecing leutik buri. Aku deuleu andi. Ongkoh si Itar ngabarehilna oge lain ku si laing. Karena bari ngaret kalebah nyitar sia anu keur tetep marurung. Bari nyarane kana taneuh kamalir. Jelas beteungna geus kempleng. Geus teg we tangtu manehna teh geus ngajuru. Kanca dangu puguh we. Tumrapna ka Ani nepi ka lenglengan ngadenge ucap-ucapan Karna anu sakitu gari hal kasarna. Dadana karasa asa bejad pangaruh bulak-bulakna amarah anu geus teu bisa dikadalian deui. Geus puguh dedengean ngadadak ngungeng katorekan sarta daun ceuri karasana panas lir nu disebit. Sajongjongan mah maena molotot bari sinar panon ngagedur hurung. Amekanana reng hapranjug kawas nu eungap. Neleukarna alah batah neuleuh najis we. Anu matak ngaburusutkeun eusi kadut ngurel sebel. Geus taya papadana. Rumasa nih. Karena ngahehe semu-semu nu ngancunan. Setan sia. Nya bener kudu dipodaran sia mah. Ani sakilat ngabalesat nyamberkeun haur konengna. Sarta paparahna mah. Karena teh deuk disapisankeun we di dinya. Sakali ieu mah bener-bener Andi teh geus teu bisa ngawasa nafsuna. Anu ngajadikeun panarajangna teh teu beda we ti nu keur ngababi buta. Napsannya ari katorsean teh Andi. Karena ngahehe deui ngagentak ngolebat ka gigir. Memang kitu pisan kahayangna oge. Andi teh supaya leungit pamilihna. Lantaran dihenteu oge manehna teh ngarasa saber. Puguh geus karasa yen wewesan Andi teh aya di saluhureunana. Bareng jeung eta nu genepan oge julung-julang laluncatan nyampeuk babarengan bari masing-masing ngahiukeun bedogna. Tapi Ani sanajan bener manehna geus dikawasa ku nafsuna. Tapi ari jejehanana mah teu leungit-leungit teuing.
Manehna cukup ngabogaan keneh hitungan sarta ijiran. Yen nyang hareupan lawan nu lain saeutik-saeutik jumlahna teh sarta nu tingkat pangabisana teu beunang dianggap remeh. Kudu bener-bener rancingas, awas, sarta ulah leupas tina duduga prayoga. Lantaran lamun teu kitu, ulah-ulah dirina sakaligus bobor karahayuan. Kukituna ngagendak manehna ngaheatkeun haur konengna dina gerakan turih wajid. Sarta sakali ieu mah kacida cepetna trang. Bedog-bedog lawan teh saurang oge taya nu luput tina sabetan haur koneng. Heat. Dengan buntungna dina gerakan solendang mayang. Lantaran sareret kabireungeuh karena nyuruntul ti belah kenca. Crak. Dengan karena bantrok jeung leungeun buntung. Gilak. Andi ngenca bari badana ngareundeuk sarta ngabarengan gerakan haur konengna. Trang. Bantrok jeung bedogna karena lantaran karena ngagentak karempod bari nagiskeun bedogna. Heat. Cerot. Aduh. Karena ngagoak bari badana geblag ka tukang. Leungeun buntung teu katiten. Nyaho-nyaho nyantok kana gado. Shit. Ani balik ngatuhu. Sajalan jeung gerakan haur konengna. Lantaran lawan-lawana nu genepan geus ting hariuk deui nyabetkeun bedog-bedogna. Hiuk. Bedog-bedog ting hariuk nobrosan angin. Teu bisa nembus beuteung Andi anu ngagentak manehna ngawangun gerakan jukut riut. Hiuk. Gerakan haur koneng dina kacepetan anu luar biasa deuk nyamber kana palebah wikalpa. Tapi nu diincerna ngagentak luncat ka gigir sedengkeun Ki Dorji jeung Dalimin temong nyampeuk ti belah katuhu. Bareng jeung eta ti belah kencaeunana laluncatan Ki Badra jeung Jang Husen sedengkeun ti tukangeunana geus ngahiuk bedogna Pajagra. Atuh ti hareup bah wikalpa geus temong nyewuk ngahembatkeun bedogna. Tegesna bener-bener Andi teh dikepung wakul buaya mangap. Andi nyorobok ngabarengan gerakan haur konengna. Sakali ieu mah teu kadenge trong terangna pakarang diadu. Tapi leuwih-leuwih mata kagetna lantaran bahu wikalpa jeung Pajagra ting jaraul ka tukang. Sarta tina sungutna ngalih bijilan getih hirup. Sedengkeun Jang Husen, Ki Badra, Ki Dorji, sarta Dalimin. Papatanana ngadadak rebah. Teu beda we ti tangkal cau dituar. Bari kabehanana oge pada-pada ting golok-gok ngutahkeun getih hirup. Jadi adadak kadenge aya nu ngagero bari disusul ku jirimna nu ngablesat nyamperkeun. Horeng teh Ki Jantra. Bari napasna ngahegak bangun nu capek. Bapak? Kalarsan. Itu itar, Pak. Andi bari nuduhkeun ku reretna. Aduh. Kunaon manehna teh jeung Andi? Ki Jantra kontan ngariuk kaget. Tadi mah kumanehna teu kabireungeuh. Singkurkeun welanan, Pak. Tatu dina walikatna. Andi teu bisa panjang mere katerangan. Puguh nyang hareupan lawan ge teu can beres. Ki Jantra atuh teu panjang-panjang tatanya. Jorelat we manehna muru anakna. Regeyeng we dipangku dibawa ka nu rada suni. Bari geumpeurna mah geus teu kudu dicaritakeun. Mireungeuh nu jadi anak dina kayaan nu sakitu payahna. Sarta teu anta parah deui. Berewek we. Manehna nyoehkeun sarungna pikeun meungkeut tatuna nyitar sia. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun
mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.